Wilajeng siang, pamirsa. Perkenalkan, abdi nami Nafisa. Warta panganyarna asalna tina masakan Indonesia, di mana kiwari uring kesan rendang. Acara ieu narik perhatian masyarakat kusabah rasa rendang mangrupikeun hal anu dipikaresep ku masyarakat. Ieu laporan warta lengkap. Kuliner rendang hidangan anu parantos global. Sahanu teu kenal ka rendang. Kaistimewaan ti Sumatera Barat ieu asalna ti wewengton Minangkabau atawa Padang. Bisa gigireun, rasana anu lezat, sareng lembut. Daging sapi anu lembut. Masakan rendang ieu parantos kawentar dunya kusabab rasa anu lezat, sareng lazatna janten salah sahiji tuangan anu paling nikmat. Hidangan ieu dipikaresep ku jalma di sakuliah dunya. Rendang nyaeta masakan daging lada ti Minangkabau anu geus diaku Minangkabau warisan kuliner dunya. Popularitas namina katuangan anu paling nikmat di dunya. Rendang bisa kapanggih di restoran internasional di Eropa, Amerika, malah Wetan Tengah. Rendang oge kasahor ku rasana anu beuhar. Lada cara masak unik, sareng rasa anu awet tanpa bahan pengawet. Rendang dijieun ku cara ngagolak daging sapi dina santan jeung rupa-rupa bumbu salila sababaraha jam nepi ka garing sarta nyerep. Hasilna tekstur lembut sarta rasa gurih khas lada. Kalayan pangakuan sadunya Minangkabau, tapi oge janten ikon masakan Indonesia di panggung internasional. Nu nyimpulkeun laporan urang ngeunaan kamajuan kuliner kiwari kami ngarepkeun informasi ieu ngalegaan cakrawala anjeun sareng mere ilham anjeun pikeun terus mika cita sareng ngalestarikeun masakan Indonesia. Ieu nami Nafisa hatur nuhun sareng dugika dina tulisan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.